Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sapertosna tadi kehidup katawis, dina danget ieu urang baris diajar perkawis tradisi Sunda. Wangenan tradisi. Tradisi sok disebut oge adat kebiasaan. Dina basa Latin nyaeta traditio anu hartina diteruskeun. Maksudna naon-naon anu dilakukeun geus lila, tur maneh atawa angger sarta jadi bagian hirup hiji komunitas. Biasana di hiji nagara, kabudayaan, waktu atawa agama anu sarua. Hal anu paling dasar tina tradisi teh lantaran ayana informasi anu diwariskeun ti hiji generasi ka generasi sapandeurieunana, boh sacara tinulis, boh sacara lisan. Lamun teu aya proses pewarisan, tinangtu hiji tradisi bisa tumpur. Ieu wangunan teh dumasar kana id.wikipedia.org. Salorosna seueur inohong-inohong anu parantos masihan informasi perkawis wangenan tradisi. Nanging saupama dicindeukeun tina sababaraha pedaran anu ngabahas perkawis wangenan, bisa dicindeukeun yen tradisi teh minangka hasil cipta sarta karya manusia tina objek material, keyakinan, imajinasi, kajadian, atawa lembaga anu diwariskeun ti hiji generasi ka generasi salajengna. Contoh, tina tradisi teh ngawangku adat istiadat, kasenian, jeung properti atawa alat anu digunakeun. Naon-naon anu diwariskeun teh teu salawasna kudu ditarima, dihargaan, diasimilasi atawa disimpen nepi ka mautna. Dina kahirupan sapopoe sanes ngan saukur tradisi, tapi urang sok nguping oge perkawis budaya. Tah, antawis tradisi sareng budaya teh raket patalina, tapi tangtu aya bedana. Budaya mah patalina teh jeung cara hirup anu diwariskeun ti hiji generasi ka generasi sapandeurieunana. Sedengkeun tradisi mah sagala rupa hal nu aya kaitanana atawa nu aya patalina jeung mangsa bihari, mangsa baheula anu diwariskeun ka mangsa kiwari atawa ka mangsa ayeuna. Hiji hal anu diwariskeun dina mangsa kiwari tur masih ngabogaan tatali batin anu kuat jeung mangsa bihari eta oge masih disebut tradisi. Upamana mun urang pareng manggihan hiji barang anu diwariskeun kolot urang ti bihari nepi ka kiwari, tur pikiran urang masih keneh ngait jeung mangsa bihari, nya nu kitu teh tradisi teh. Cindak nama tradisi teh enas-enasna minangka ditinggal mangsa bihari anu masih kasaksen atau masih katawis, masih katingali keneh dina mangsa kiwari, tur carana diwariskeun teh. Antawis tradisi jeung budaya kadang teu bisa dilepaskeun. Duanana bakal muncul kalawan terus tumuwuh dina kahirupan masyarakat. Nu engkena teh masyarakat ngabogaan ciri khas atawa ciri anu mandiri sarta bisa ngabedakeun hiji masyarakat jeung masyarakat anu sejenna lantaran ayana tradisi jeung budaya anu beda-beda. Ciri khas hiji masyarakat anu beda jeung masyarakat sejenna teh kaunggal dina idiom, ciri sabumi, cara sadesa. Begituna tradisi jeung budaya teh minangka hal anu kacida penting pikeun dimumule, diraksa tur diriksa keluarga masyarakat. Mun teh mah tradisi jeung budaya nepi ka tumpur di hiji masyarakat, tangtu moal aya deui katineung kana ajen inajen kahirupan kana warisan ti generasi anu leuwih ti heula. Ciri-ciri tradisi. Hiji, cara ngawariskeun jeung sumubarna biasana tatalepa sacara lisan. 2. Mibanda sifat tradisional disebarkeun dina wangun relatif anu angger atawa wangun standar, dina wangun anu lumayan lila paling saeutik biasana 2 generasi. 3. Tradisi teh aya atawa eksis dina versi-versi atawa warisan anu beda ngalaman proses interpolasi, nyaeta nambahan atawa ngalengkepan ku unsur-unsur anyar dina bahan tradisi. Saupama carita na aya anu teu lengkep, teu jelas atawa teu saluyu jeung ajan budaya hiji suku bangsa.
Parobahan anu aya ngabalukarkeun perbedaan anu aya oge dina bagian luarna hungkul, sedengkeun wangun dasarna mah biasana relatif angger. 4. Tradisi teh sifatna anonim atawa teu dipikanya saha anu nyiptakeunana. 5. Mibanda rumus atawa pola anu biasana make kekecapan klise aya dina bubuka atawa panutup carita. 6. Mibanda fungsi atawa kagunaan salaku alat pendidikan, pelipur lara atawa pangbeberah, protes sosial, jeung proyeksi kahayang anu kapendem. 7. Tradisi sifatna paralogis, nyaeta ngabogaan logika sorangan anu teu saluyu jeung logika umum. 8. Tradisi teh basajan jeung milik balarea tur sifatna polos atawa lugu. Rupa-rupa tradisi Sunda. Tradisi atau adat istiadat masyarakat Sunda teh kawentar jembar jeung beunghar. Eta adat istiadat di masyarakat Sunda teh bisa dipasing-pasing jadi 4 rupa upacara tradisional. Kahiji, upacara tradisional nu aya hubunganana jeung tatanen. Contoh upacara serentaun anu diayakeun di Kuningan. 2. Upacara tradisional nu aya patalina jeung lalakon hirup atawa daur hirup. Upacara tradisional nu aya hubunganana jeung lalakon hirup tetela di masyarakat Sunda mah kawilang euyeub jeung mindeng dilaksanakeunana. Daur hirup ngandung harti anu ditujukeun kana siklus dina runtuyan kahirupan manusia, ku cara ngaliwatan proses boh salaku individu, boh masyarakat anu ngadukung kelompok salah sahiji etnik. Daur hirup sok dipatalikeun jeung upacara ritual kahirupan manusia sacara individu atawa kelompok masyarakat anu dibeungkeut ku kepercayaan jeung jadi tradisi budaya nepi ka teu bisa dipisahkeun tina aspek kahirupan manusia jeung kapribadian suku etnik. Dina adat istiadat anu patali jeung daur hirup teh euyeub tur leubeut pisan ku inisiasi atawa ritus. Dumasar Prawira Suganda tahun 1884. Contoh tina ritus anu sifatna sakral dina kahirupan manusia teh kahiji dibagi jadi 3. Anu kahiji upacara adat samemeh lahir, ngawengku, hajat bangsal atawa gabah, tingkeban atawa upacara ngandung 7 bulan. Anu katilu nyaeta hajat bubur lolos. Kadua, upacara adat salila hirup. Salila hirup manusia ngaliwatan sababaraha proses. Dinawitan kalahiran, kahuripan, manuk atawa tasakuran 40 poe umur oro, hitanan, terus perkawinan. Anu pamungkas upacara adat sabadat tilar dunya. Contoh nyusur taneuh nalika poe maot, 3na poe katilu tina maot, 7na matang puluh poe ka 40 dina maot, natus atawa poe ka 100, newu atawa poe ka 1000 jeung nundak taun atawa haul. Jenis tradisi Sunda anu katilu nyaeta upacara tradisi nu patali jeung alam. Contoh nalika aya samagaha, sok aya hiji kelompok atawa hiji komunitas atawa hiji daerah anu ngayakeun upacara. Terus anu kaopatna upacara anu aya patalina jeung sistem religi. Contoh nalika Muharraman. Biasana dina upacara dina Muharraman sok aya acara pawai obor jeung nu sejenna deui. Urang Sunda. Tradisi Sunda tangtu moal lepas tina nu ngaranna urang Sunda. Saha atuh urang Sunda teh? Nu disebut urang Sunda teh sok dipatalikeun jeung 3 ciri. Nyata ngagem agama Islam, nyarita ku basa Sunda jeung dina sarering dumadina teu make adat istiadat Sunda. Ieu pernyataan teh estu singget tur basajan pisan, tapi disagedengeun dina cara matalikeun basajan tur hengker teh ngagedeng oge potensi barebedana anu bakal manjang sarta loba rambat kamalena. Loba anu nyebutkeun yen kalolobaan urang Sunda teh ngagem agama Islam. Memang kitu faktana. Kacapangan anu netelakeun yen Sunda teh Islam, Islam teh Sunda nu kungsi dipopulerkeun ku Mama Kiai Endang Syaifuddin Ansori dina Rosidi tahun 2010 ke 28 mere sinyal anu kuat tur masih ngeukehan nepi ka kiwari.
Ieu hal teh mere gambaran ka urang yen sistem kepercayaan atawa sistem religi masyarakat Sunda teh kaumumanana ngagem agama Islam. Tur saeutik anu lain Islam kaasup agama Sunda wiwitan anu diagem ku sabagian gede masyarakat Sunda. Kahengkeran anu dipasualkeun dina ieu kacindekan upama aya pertanyaan, lamun teu ngagem agama Islam naha bisa disebut urang Sunda? Padahal lamun ditilik tina ciri fisik, boh jungkiring jirimna, boh jagrag-raga badagna, tur tembong ciri urang Sundana, make basa Sunda jeung sikep oge paripolahna estu Nunda pisan. Kitu deui mun aya pertanyaan, mun eta jalma heg ngagem agama Islam tur pasehat make basa Sunda tapi teu make adat istiadat atawa jauh jeung ajen inajen kasundaan, nah bisa disebut urang Sunda. Naon atuh anu dimaksud adat istiadat Sunda teh? Adat anu mana? Adat anu saha? Nah jalma-jalma anu sacara ritual teu make jeung teu miluan kana adat istiadat Sunda pantes dibere sesebutan lain urang Sunda. Ngamaknaan ngeunaan saha ari urang Sunda anu saestu jigana Pedaran Hidayat Suryalangga tahun 2008 kaca 61 nepikeun ka 64 leuwih keuna jeung leuwih komprehensif. Pikeun neuleman hiji jalma disebut urang Sunda kudu nyoko kana 4 kriteria. Hiji, Sunda subjektif. Mun hiji jalma dumasar tinimbangan subjektivitasna rumasa jeung ngaku dirina urang Sunda, nya inyana disebut urang Sunda. Syarat utamana manehna kudu nembongkeun jeung ngaaplikasikeun ajen inajen kasundaan dina paripolah sikep dina sariring dumadina dina kahirupan sapopoe. 2. Sunda objektif. Hiji jalma dianggap tur diaku ku jalma sejen salaku urang Sunda lantaran geus nembongkeun jeung ngalaksanakeun sikep perilaku anu Nyunda. 3. Sunda genetik. Hiji jalma sacara genetik atawa katurunan ti kolotna ngabogaan silsilah urang Sunda pituin. Silsilah kahirupan hiji jalma biasana sok disasar nepi ka 7 turunan luhuran ego. 7 turunan teh nyaeta indung bapa, nini aki, uyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, haid siwur, jeung saterusna mah karuhun. Di zaman kiwari mah ku ayana pernikahan antar etnik ngan ukur ditandaan ku indung bapana bae nu etnis Sunda demi Sunda genetik teh enas-enas namah sunatullah. Kukituna hiji jalma nu sacara genetis minangka urang Sunda boga kawajiban yen hirup jeung perilaku kudu Nyunda salaku pananda jati dirina. Nya teu merenah mun kaluar ucapan kabeneran we jadi urang Sunda teh. 4. Sunda sosio-kultural. Lamun indung bapana atawa salah saurang di antarana anu lain urang Sunda pituin, tapi najan kitu dina kahirupan sapopoena boh sikep, paripolah, adat istiadat, nyarita boh dina kahirupan kesenianana nembongkeun konsep hirup anu Nyunda eta oge kaasup urang Sunda. Tina pedaran nu tadi diberendelkeun bisa dicindekeun yen nu ngaranna urang Sunda teh sing saha bae anu ngaku minangka urang Sunda kudu ngabogaan komitmen anu kuat dina ngawujudkeun kahirupan masyarakat Sunda anu nyekel deleg kana ajen inajen kasundaan tur sejahtera lahir batin. Masyarakat adat Sunda. Indonesia teh minangka hiji bangsa anu beunghar tur jembar ku rupa-rupa selir bangsa katut budayana. Kacatet leuwih ti 300 selir bangsa anu aya di Indonesia. Jembarna budaya anu dipimilik ku masyarakat tangtu perlu menang pangrojong jeung perhatian anu leuwih daria ku cara diraksa jeung diriksa. Tina sakitu ratus selir bangsa teh tangtu ngabogaan budaya jeung ciri-ciri anu khas anu bisa ngabedakeun jati dirina jeung seler sejenna sakumaha anu kaunggel dina kacapangan ciri sabumi cara sadesa. Di tengah ngagalurana modernisasi jeung globalisasi anu bikin mahabu, tetela masih aya keneh komunitas anu tagem tur empuh ngamumule budaya karuhuna. Di eta tempat
urang langsung bisa nyaksian kumaha cara hirup masyarakat anu masih tukuh nyekel warisan budaya mangrupa papagon. Eta papagon teh minangka norma anu ngatur paripolah papada manusia. Saupama eta papagon dirempak, nya nu ngarempakna biasana bakal menang sanksi atau hukuman ti leluhur adat. Komunitas samodel kitu teh ditaruhlah masyarakat hukum adat atau the indigenous people anu nyicingan hiji kawasan atau kampung adat. Masyarakat adat nu kabeungkeut dina aliansi masyarakat adat Nusantara SAPUK tur sapamadegan nyebutkeun yen masyarakat adat teh minangka komunitas anu miboga asal usul karuhun sacara turun-tumurun dumuk di wilayah geografis anu tangtu sarta ngabogaan sistem ajen-inajen ideologi, ekonomi, politik, budaya, jeung sosial secara khas. Ieu masyarakat tetep nyekel ajen-inajen dina hirup kumbuh sapopoena. Ciri-ciri masyarakat adat. Hiji, nyicingan taneuh-taneuh karuhuna, boh sabagian atawa sagemblengna. 2. Miboga garis turunan anu sarua nu asalna tina padumuk asli eta daerah. 3. Miboga budaya anu khas anu patali jeung agama, sistem seler, peraksukan, tarian, cara hirup, alat, kaasup neangan nafkah. 4. Miboga basa sorangan. 5. Ilaharna hirup misah ti kelompok masyarakat sejen jeung nolak atawa ati-ati karena hal anu anyar nu asalna ti luar komunitasna. Di Sunda sorangan, masyarakat adat Sunda teh loba. Di Tasik aya masyarakat adat Kampung Naga. Aya masyarakat adat Baduy anu ayana di Banten jeung rea-rea deui. Nulis karangan bahasan tradisi Sunda. Teks anu alus teh nyaeta teks anu kudu merhatikeun koheren jeung kohesi. Koheren teh klausa atawa kalimah anu patali jeung konteksna, boh konteks situasi, boh genre dasar koherenna. Konteks situasi patali jeung tilu hal nyaeta topik, target nu maca jeung medium tulisan. Teks anu merenah secara koheren bisa nyieun anu maca langsung paham, tur bisa ngaidentifikasi topik, target, oge medium tulisanana. Ari genre dasar patali jeung genre teks anu dibaca seperti deskripsi, eksposisi, narasi, pengalaman pribadi jeung warta. Ari kohesi nyaeta patali jeung unggal paragraf dina hiji wacana atawa teks. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.